kudu nyaho ka bahasa budak wari. Dijawab ku kabogona, BTW. Ya, BTW itu by the way. Artinya ngomong-ngomong gitu. Ada apa sih kalau boleh tahu? Dikirim. Saklalakina besok AA. Illa bihi fahuwa wajibun. Mun aya hiji kewajiban teu sampurna kecuali ku hiji perkara, maka satu perkara tersebut yang mencemurnakan sempurnanya kewajiban hukumna jadi wajib. Khitan wajib lantaran deuk ngabersihan awak tina najis, nu matak dibersihan awak tina najis ku sabab deuk ngaharep Allah anu suci teu daekeun narima jeung moal narima kecuali kanu suci. Sahibul bait nyundatan anakna teh anakna titah ibadah ke Allah Subhanahu. Tuh, sakit rasanya disunat itu sakit, tapi rela sakit, rela mengucurkan darah karena Allah. Kami mah ibu lalaki lamun ngomong disundatan nyeri kapok jujur lalaki mah sebab tilok aya nu disundatan 2 kali. Ai awewe ditanya, "Ibu ngalahir nyeri tahun tuh?" "Nyeri, unggal tahun reuneuh bae." Bohong. Ngomong nama ulah sebutong ti jam sunya jam 5 sore datang ka jam 12 peuting can keluar. Gesang badak, gesang alus geus kala luar. Taron hitut mah geus teu kahitung. Mitohan nu awewe geus kurang deuleu nyeklan beuteung minantu. Heutik deui nok tereh kaluar sabar. Katempoan da buukna. Sugan da buuk orok horeng buuk indungna. Jadi nyamunya ngalahirnya. Ngomongna nyeri bae jadi. Kasalaki ni ngomong kieu ka dia. Kala mah geus dahayang reuneuh deui. Salakina nya kelantarang, wah bahaya. Lamun pamajikan geus ngomong kitu berarti pamajikan aing geus mung di mesmeo deui bahaya. Mesmeo. Bahaya. Salaki nya kelantarang. Menang 40 poe manglet deui ka salakina. Naon? Ieu mangabejaan bae informasi. Naon gitu? Garing. Gitu. Tak salakina nek garing deuk nela moal koing moal diwaluku deui. Ulah kitu cenah kapan sawah mah mun teu digawean sok bongkor. Atuh dia ngomong lagi ke waktu ngalahir nyeri jasa. Ya hari teh mah pan nyerina ai kuari pepelemna kan. Cak salakina oke. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian. Bersakit-sakit waktu ngajuru, bersenang-senang waktu kikituan. Insyaallah. Awewe tah. Ya. Tetapi belum selesai tugas orang tua. Khitan ini bagian daripada tatanan syariat yang dari dulu sudah Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, wahyukan kepada Nabi Muhammad. Yang khitan ini pun Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihi. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. Nabi Ibrahim diantara syariat-syariatna ku Gusti Allah diwahyukeun ka Nabi Muhammad supaya diikuti diantarana khitan. Nu sejen-sejena nyukur kumis tah
Ya. Kemudian nyabutan bulu kelek, kemudian motongan kuku, kemudian nyukur bulu careuh. Anu kami mah careuh bu sayangna di awewe ta. Kami mah lalaki sunahna dicukur, awewe mah sunahna dicabut. Itu. Ya gitulah. Susah untuk dibayangkan. Pastilah peureuss mah. Atuh lamun hayang ganjaran kudu siap peureuss. Hese cenah nyebutna berean apu. Nah, ya. Karena hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, anak ini bagian amanat yang nanti akan Allah pinta pertanggungjawaban di akhirat, Bo. Ieu anak teh bakal ditanya ku Allah di ilmuan tah henteu, di adaban tah henteu, di akhlakan tah henteu, di tauhidan tah henteu, bakal ditanya. Oleh karenanya jangan sampai dalam hati kita punya sesuatu yang akan merugikan diri kita di akhirat nanti. Apa sesuatu tersebut? Anak teh diajikeun, teh dipasantrenkeun, eta teh bang baluh bakalna di akhirat, Bu. Sakola bae anak ngaji mah teu diperhatikeun, sakola mah di motoran mio. Make mio taparawan, makolotna sok nginjem horeng. Nini naik mio, jalanana lezing, kaosna nyetrit warnana pink, ngomongna sesa Valentine. Ya Allah ya Rabbi, nini naik mio kenceng arah kaditu ka Ciuyah. Pamuda diburi katipu, pajar parawan susul. Dipepet di deketan mundur, dipepet di deketan mundur, barang nyilek innalillahi masya Allah. Allah. Tak pemuda spontan ngomong, waduh bodinya sih masa kini, mukanya masa begitu. Ay, motor di motoran sakola mah, bensina, jajana, HP-na, pulsana, saragamna, sapatuna. Kenapa ketika anak kita nek ngaji cuek, Bo? Ulah kitu dulur. Airek sakola mah sapatu anyar, bajuna anyar, tasna anyar, giliran ngaji kabeh warisan. Wah, samping warisan, ti bapak kolot anu doang sebleker teh ngenyoy. Peci warisan beureum tereh panen. Ka Quran warisan. Cak anakna mah meser Quran ulah urut aing baheula aya. Di mana? Di dapur deket pabeasan. Barang dibawa Quran mah ieu mah sararoek sambung pakai lem. Quran disambung pakai lem, Masya Allah. Alam Nasro nyambung jeung alam taro. Eta alam Nasro jeung alam taro ngahiji. Pulang ngaji ditanya, datang ka naon dia ngaji tadi? Datang ka dua alam cenah. Ulah kitu tak kolot. Perhatikan anak coba. Ya Allah ya Rabbi. Bo, ulah sakola bae, Bo. Ajikeun. Pasantrenkeun sok aya di nu kieu ya. Alhamdulillah cenah bibi mah boga anak ge 3 bangga. Nu 2 pinter otakna. Nu pertama kuliah di Bandung di ITB. Jurusan naon teh? Jurusan listrik kamari ge tutung ka setrum. Pinter teh budak. Nu kadua di Bogor, Institut Pertanian Bogor. Jurusan naon? Atuh jurusan pertanian. Aji kuari ke KKN cenah. KKN naon sih? Kuliah kerja nyata, praktek hasil teori di sekolahan, di kampus. Aji kuari prakteknya di mana? Ya namanya juga Universitas Pertanian atau macul 2 hektar sorangan bae cenah. Abo teh jelema. Bangga cenah teteh mah. Nu katilu, nu katilu mah nya idiot. Ceulina torek sabelah. Kadang-kadang ngomong ge calangap bae mijeun di calana teu bebeja. Da jeung kuari ka mana teh nu katilu? Lah kos kitu di pasantrenkeun ku teteh. Giliran nu budak mah santren. Ndeu kumaha maju Islam.
Kuduna nu pinter nu jenius eta nu masantren ngajina cepet disampaikan ka umat na tereh. Jadi umat ieu kuat ulah nu kos kitu dipasantrenkeun. Pan lamun indung bapa masantrenkeun anak seperti itu kasusnya nu pinter-pinter sakola nu bodoh-bodoh masantren berarti teu ikhlas masantrenkeun anak ngan ogah ngurusan doang di imah. Sorogan eta guru kiai aturan menang 5 ieu mah hiji datang ke Bedugasar cenah anggeus. Tanya ku kiai, "Ceng, pernah ngaji amil?" "Hah?" "Nyaho ka amil?" "Nyaho tukang mandian nu paeh cenah." Lain eta ceng amil lain eta lain. Paranti maca kitab teh tah sakieu teh dibuka ku manehna. Turutan we abahnya sakieu teh. I'lam, maneh ngomong i'lam. Uruhan sira nunjuk ka kiai, sira uruh ta ora kiai cenah. Insyaallah. Ulah coba Bu, ulah sampai orang anak orang teu diajikeun teu dipasantrenkeun. Jeung deui ulah sok ieu aya anak teu sakola mah eta rurumpaheun indungna ka sakolahan datang. Ngobrol jeung guru bahasa Indonesia teu bisa ge maksakeun. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Dari mana Bu? Saya dari Cigureuk. Ada apa Bu? Jadi begini Pak Guru. Saya mendengar beja. Anak saya sudah 3 hari nggak masuk sekolah. Apakah betul beja itu Pak? Guru puyang guru ngalawanannya. Saya pas mendengar berita itu Pak hate nganyunyud. Tuur saya ngaroroncod Pak. Malam saya ngadeded nirisan. Insyaallah siapa. Ini juga saya kesini padahal lalanjung sirah nggak kawawa. Cak guru teh Pak, Ibu kalau Ibu lagi sakit jangan memaksakan datang ke sini. Ih saya kan kolotnya ini Pak. Waduh kolotnya saya. Cek guruna memang betul Ibu anak Ibu ini udah hampir 1 minggu nggak masuk sekolah. Ya emang dia merada haram jadah tuh yang satu tuh. Sekarang ada nggak anak Ibu di rumah pugunan itu? Kalau ada sudah saya belegig tonggongnya dia lah. Ya udahlah Pak Guru saya mau pamit di rumah lagi ngagigihan jenah. Ya Allah ya Rabbi. Eta indung anak teu sakola mah rurumpaheun ka sakolahan ngontrol anak sakola tante nanya ka guruna asup tante kunaon aya anak teu ngaji mah sabodo ba. Anak pengaji mah diantep bae, anak pengaji mah dicicingkeun bae. Padahal Ibu anu bakal nyangan kuburan urang teh hasil pengajian anak urang. Anak urang pinter bahasa Inggris, jago matematika, urang dikubur di jero taneuh, eta teu bisa matematika menembus ke jero kubur. Teu bisa bahasa Inggris nembus ke jero kubur. Anu bisa mah Al-Fatihah, Yasin wal Qur'anil. Lamun ibu jeung bapak anak ayeuna teu diajikeun teu dipasantrenkeun sakola wungkul siap-siap menjadi orang yang akan menyesal di alam kubur. Amin Rais PDI Gus Dur jangan menangis di dalam kubur. Gitu Bu. Kamana jalan ka Jogja, kaditu ka belah wetan, kamana jalan ka sorga, kaditu ka pangaji. Kaduhung ngalako capi angen iwung di cabean, kaduhung boga salakil yang iwung ngagedean. Ya. Sakolakeun tapi pasantrenkeun ulah poho. Bo. Mun anak kurang bisa maca Quran, nya eta Quran nu dibaca geus yakin nu maca Quran mah diganjar. Neuk ngarti teu ngarti kana maknana bakal diganjar bae. Wa'lam saur ulama annahu la yusabu dzakirun ala dzikrihi illa idza arafa ma'nahu walau ijmalan. Perlu diketahui la yusabu dzakirun ala dzikrihi, tidak akan diberikan ganjaran orang yang berzikir atas zikir yang dia baca illa idza arafa maknahu, kecuali nu zikir eta nyaho kana makna zikir nu dibaca. Lamun teu nyaho mah moal diganjar.
walau ijmalan, walaupun pengetahuannya itu, tahunya itu secara ijmal, global, garis besar, nyaho judulna wungkul, insyaallah diganjar. Ajal mengadoa, Allahumma tsabbitna bil iman, wa tsabbitna bit tauhid, wa tsabbitna bil ma'rifah. Ditanya, mang ayata mamang ngadoa eta hartina naon teu nyaho. Tapi cak guru mamang eta doa teh untuk menguatkan iman Islam. Tawalau ijmalan, sanajan nyaho sakitu diganjar. Bikhilafil Quran fayusabu qari'uhu mutlaqun. Beda jeung Quran. Fayusabu qari'uhu, maka akan diberikan pahala orang yang membaca Quran mutlaqon, secara mutlak. Wajah mutlakna deuk ngarti teu ngarti kana maknana eta Quran nu dibaca diganjar bae ku Gusti Allah. Al muta'abbad bitilawati, nu maca Quran termasuk ibadah walaupun teu nyaho kana hartina eta ayat nu dibaca diganjar bae ku Allah Subhanahu. Nu maca Quran diganjar, indung bapana nu nyababan ayeuna eta maca Quran bakal menang ganjaranana tina Quran nu dibaca ku anakna. Anak maca Quran di alam dunya, urang lamun geus dikubur di jero taneuh eta rahmat Quran bakal datang ka kuburan urang. Alhamdulillah. Geus rugi kacida jelema lamun anakna teu bisa maca Al-Qur'an. Rugi kacida jelema zaman ayeuna kudu teu bisa maca Quran. Pasantren di mana-mana, majlis taklim di unggal lembur, pasantren di mana-mana, santri di unggal lembur, ustad jeung kiai geus muka pasantren, muka majlis, manehna geus siap ngagelar ilmuna, tinggal urang kudu boga dadaek. Neng parawan coba umat Islam pula sampai teu bisa maca Quran. Aduh, Masya Allah, Bo. Lantaran anak kurang kuari belajar ngaji Quran asal sekolah SMP bae eureun. Anak kurang lamun gede saeutik bete daekeun ngaji, maka hidupnya tidak terarah lantaran tidak ada cahaya Al-Quran dalam tubuhnya. Fadzatul Quran yunawwaru binurillah. Jelema nu maca Quran bakal kasenter kasorot ku cahaya Allah lantaran Al-Quran makalamullah. Fadzatul hadits yunawwaru binuri Rasulillah. Jelema nu maca hadis bakal kasenter kasorot ku cahaya Rasul lantaran hadis teh ucapan Rasul. Fadzatul kitab yunawwaru binuril muallif. Jelema nu maca kitab bakal kasenter kasorot ku cahaya wali Allah muallif nu ngarang kitab. Geus lamun jelema kasorot ku cahaya Allah, kasorot ku cahaya Rasul jeung ku cahaya wali, maka hidupnya akan terarah. Cahaya tersebut akan menjadi protek perlindungan bagi dirinya. Ketika ada aliran menyimpang, diajak manehna, batin bisa menolak secara spontan lantaran dalam tubuhnya ada cahaya agama, cahaya Allah. Ketika ada aliran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang menyimpang, ada pergaulan yang menyimpang mengajak kepada dirinya, anak orang bakal bisa nolak moal daek tilu lantaran di awakna ayat cahaya Allah, cahaya Rasul, cahaya wali. Lamun anak urang teu dipasantrenkeun, teu diajikeun Quran, kosong tina cahaya agama, aya nu ngajak mabok, ilu, nu ngajak maling, nurut, nu ngajak ribut, hayu, nu ngajak ngagebugan batur, teu bisa nolak lantaran eueuh cahaya agama. Betul, Bo? Eta jicenah budak bager, cicing budakna, tapi tilok ngaji. Atuh anu ngajak maling cicing-cicing ge jan lumayan teh budak malingna. Coba, Bu. Anu mabok, anak kurang sekolah bae teu ngaji. Iyo, gitu anu mabok. Mayah lo minum. Enggak lah gua lah. Wah, ngomonglah buah-buahan. Lu dari mana sih? Cigurewek gua. Ayo minum, payah lu gua gerewek lu ntar lu. Nggak mau lah gua mah. Gua nggak bisa gua mah. Jangan begitu lu, payah nggak gaul. Diomong gitu doang mana? Ya, aing daripada sebut teu gaul, belekek bae nginum. Teu bisa nolak batinna, Bo, lantaran eueuh cahaya agama. Geus lamun aya cahaya agama mah eta cahaya teh muncar, maka santri mah najan nangtung di jalan, najan di terminal make pet, mau rangsel, kaos pendek, make lepis, cahayana beda bae, Bu. Katempo bae. Ayeuna aya preman jawara tilok salat, tilok ngaji, make samping, make kokoh, make kopiah, kaciri bae. Kaciri bae kaciri. Lain ahlina mah kaciri bae.
Jawara misalnya sasantrian make kokoh, make samping kahanap kaliak kumanehna. Kopiah nutupan mata. Wah sujud manehna ku kuliangan huluna. Beda bae aya santri mah cahayaan. Mata kibu lamun anak urang eueuh cahaya agama, kemudian anu ngajak rusuh, ilu, anu ngajak mabok, nurut, anu ngajak maling, terus. Hana cara kadata sawala anak cilaka kolot ka bawa. Pan lamun anak urang maling dibawa ke polsek, nu sangsara saha? Kolot. Betul, Bu? Ciputing tok 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 tok. Assalamualaikum. Bapak nanti bari nunggu. Waalaikumsalam. Ayo naon Pak RT? Bapak ikut ke polsek. Aduh, ayo naonnya? Ayo gitu ke polsek. Diajak ke polsek. Di polsek anak negeri ngaringkuk. Jadi ayo. Curik anakna. Kunaon dia di dia? Ulah bah maling motor teu babeja ka aing dia mah. Barang jeung aing dia aja. Kolot keur ngeunah di brasare kahudangkeun kulantaran perbuatan anak nu matak itu anakna lantaran teu nyaho agama, buta tina agama. Anu aya di awakna naon? Cahaya HP, cahaya TV, cahaya PS, cahaya warnet, cahaya komputer. Ayeuna ibu bapak anu aya di kantong anak urang naon? HP. Tuh budak leutik ge maraen HP. Bari saeun main HP. Tiap hari nu dibuka HP, Quran mah satahun sakali can pugu dibuka, betul? Main HP, buka SMS, baca SMS, balas SMS, kirim SMS. Ke budak-budak ngorapan SMS-an. Malam minggu manehna teu bisa nganjang SMS ka kabogohna. ASW 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Yang gitu lain. Titik. Malam ini nggak bisa ke rumah les GPL. Nah, balas gak pakai lama gitu loh. Kudu nyaho ke bahasa budak wari. Dijawab ku kabogona, BTW. Ya, BTW itu by the way. Artinya ngomong-ngomong gitu. Ada apa sih kalau boleh tahu? Dikirim. Sak lalakina besok AA ada perlu. Dijawab deh ku kabogona, perlu apa sih? Dijawab deh ku salakina, besok mau ngarit jukut cenah. Wah. Eta kabogohna nalungtik deh, kalau boleh tahu buat apa sih jukut? Dijawab ku kabogona, ya buat para pembe lah. Waduh. Ayo kabogohna ngirim deh. Ya udah tuh, Titi DJ. Titi DJ itu hati-hati di jalan. Atau induk ngarit mah Titi DJ, hati-hati di galengan gitu ge. Panjen aja pula nyaho, kudu nyaho orang bisi katipu modern ya. Artinya kos aki-aki tiapan incuna tas di ditu, tas di mana, tas di Cisoka, incuna buk narintik, orang datang lempeng, pan ya buk dia cina jadi lempeng di naon kan, diri bonding, naon diri bonding, diluruskan. Kebenaran eta tuh bapak kolot na tukang imaman beren di masjid. Asal imaman teh bapana nyilek kaburi. Barisan rebonding. Udah barisan rebonding. Luruskan gitu. Gaul dah kaki lumayan. Tuh. Nu aya di awak anak urang naon aya nabu HP. Tut katempok urang tuh. Maraen HP. Baca SMS, bosan main SMS, pan main iya, nantah kirim gambar, foto, video. Itu pan HP lumayan eta. Memorina lumayan, video tepuguh bisa asup. Masya Allah bu, video, main video, ngoper foto lagu. Bosan eta pan